Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun kautamaan bulan Ramadan. Yuk urang simak bareng-bareng. Yajibu saumu Ramadan biahadi umurin khamsah. Wajib ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan ku salah sahiji perkara nu lima. Hiji ahaduha bikamali Sya'ban 30 yauman. Di mana bulan Sya'ban 30 poe geus bae tambah. Ulah nyaritakeun ru'yat, ulah nyaritakeun hisab puasa bae. Sebab tanggal 31 Hijriah. Tanggal 32. Geus 30 ya Sya'ban langsung puasa. Siapa puasa? Dalilna geus 30 poe bulan Sya'ban. Emang geus ru'yat, ulah nyaritakeun ru'yat. Emang hisab, ulah nyaritakeun hisab. Mana mah puasa bae, geus istiqbal bulan Sya'ban langsung puasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabus Siyam utawi ikilah iki iku suwiji kitab hale tetep ing dalam mertelakeun puasa. Qaulallahu ta'ala ngadawuh sapa Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah ingat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Allahu a'lamu bimuradihi. Lingong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh kutiba dan fardukeun ing atas sira kabeh asyam apa puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya oleh dan fardukeun ya syam ing atas wong akeh kang tetep saking sadurunge sira kabeh la'allakum tattaqun manawa sira kabeh kutakwa sira kabeh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi utawi sakabeh amal-amal anak Adam ikut tetep kaduwe ibni Adam angin puasa fa innahu makasatuhun syam ikuli tetep kaduwe ingsun wa ana ajzi bihi dan utawi ingsun iku kang bakal ngawalas ingsun kalawan wasyamu junnatun lan utawi puasa iku tutup. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab
fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fa bisaim atyabu indallah min rihil misk lisaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbah fariha bisawm muttafaqun alaih. Dina pangaosan terakhir di bulan Sya'ban tahun hijriyahna 2000 setengah hoka tahun hijriyahna tahun 2000 tahun itu naon ngaranna kitu tahun nana 2000 tahun urangna tahun sabaraha tahun gaji tahun sabaraha 2019 tahun hijriyahna 1440 hese jeung barodo mah horeng insyaallah. Dauhan Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu alladzina isim mausul amanu silahna wal mausul mausilati bi quwwatil mushtaq sarua jeung ya ayyuhal mu'minun jelema anu percaya pangeran teh Allah percaya nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya sebagai rasulna diundang ku Allah digerokeun ku Allah jelema nu ariman rek lalaki rek awewe rek di kota rek di kampung rek milih nomor hiji rek nomor 2 sarua kutiba alaikumus syiyam dipardukeun ka aranjeun kabeh ngalaksanakeun puasa deuk saha bae nu jadi presidena titah puasa kurang presidena lamun teu puasa turunkeun cek presiden untuk bukan mikiran aja tuh siapa ya tolol gitu nama tuh mangga itu bapak-bapak abdi tah sahabat Allah ngeinstruksikeun puasa setahun sekali di jero bulan suci Ramadan. Gusti Allah teh nyebutna teh ya ayyuhalladzina amanu nu iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah diinstruksikeun puasa Katolik mah ulah Protestan mah ulah
Konghucu makomo Buddha Hindu ulah kek tamah nu mantap diulah kunaon gitu Gusti jang suluh neraka ieu inu iman ieu mah jang penghuni geus pede jasa ka sorga baricannya hokos kumata sorga teh nadahum biwasbil iman besi majarkeun nu diinstruksikeun puasa teh umat-umat nu arayeuna we umat Kangjeng Nabi inte kutiba alaikumusiyam aranjeun dipardukeun puasa teh lain aranjeun wae kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha diinstruksikeun puasa terhadap umat-umat memeh aranjeun kabeh. Jadi umat nu baraheula ge aya puasa. Ngan duka bulan naon jeung sabaraha poe. Teu nyaho ya urang lain umat Kangjeng Nabi Isa. Ya urang lain umat Kangjeng Nabi Musa. Lain umat Kangjeng Nabi Sulaiman, tapi urang mah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allakum tattaqun supaya ranjeun teh jadi jelema nu sieun ka Allah ai geus sieun ka Allah mah takwa engkena make aturan jurdil jujur dan adil urang jang diri urang jujur ulah membohongi diri takwa ngaran urang ulah membohongi keluarga ulah ngabohong bae ka pamajikan ka anak kitu ke pamajikan ka salaki sing jujur samarukna eueuh nu nyatet aya nu nyatet takwa sing jujur urang lamun jadi kepala rumah tangga komo nu boga pamajikanana 2 3 4 sing harade besi gara-gara pamajikan urang ka neraka hanas geunah teh sabaraha di dunia malah tapi di akhirat diseret di neraka rugi amat mendingan boga pemajikan 4 tapi jujur Masya Allah we kudu laku sia hiji ge teu gableng sia ya Allah la'allakum tattaqun Gidaheun hirup babarengan jeung nu takwa mah nu sieun ka Allah timbul kejujuran babarengan jeung babaturan jujur ngeunaheun babaturan jeung lurah jujur nikmat boga camat jujur mantep boga bupati jujur beih indah boga gubernur jujur Masya Allah boga presiden jujur ya Allah bawaan terpercaya sia la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah teu mah urang ngabahas masalah puasa dalil wajibna puasa tadi kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum jauh bahasa yajibuan atawa fardhu eueuh age kutiba alaikumus syam lain bagian urang teu ngabongkar nu kos kitu
sebagian para mujtahid. Mimiti ditafsiran helaku hadis Kangjeng Nabi. Hadis Kangjeng ditafsiran diperjelas ku para sahabat. Terus ku para ulama-ulama, ku para ulama-ulama, geus ulama eta ngajelaskeun ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu. Geus urang teu kudu langsung ke Al-Qur'an, ya macana ge hese. Teu kudu langsung ka ucapan Kangjeng, ya teu ngabarengan jeung teu ngaji, Pak. Geus menang ulama cukup sakitu menang ngolah para mujtahid. Teu ka zamanan di urang jeung Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, atuh eta be zaman guru-guru urang kamari. Aya Syekh Asnawi Caringin, nu kamari aya Buya Cidahu, aya Ki Bustomi, aya Ki Yusuf Caringin, eta bae eta zaman. Teu betar geus areueuh cenah Kiai. Nu kuari bae, nu kuari mah jadi eta lah. Naon perebut bandera. Atuh masalah. Oh masalah sepira bandera partai eta mah aya duit colok ulah. Geus beres tapi kuari urusanana. Aya anu keur cicing we kuari teh. Saha presiden nanya kiai nya. Ji atuh kudu nanyakeun ka aing. Aing mah milih henteu. Pan milih teh ih menyolok nu di imah bae. Beres. Milih lah. Oh. Tah eta teh warisan Kangjeng Nabi Muhammad. Ingat ka dongeng Abu Hurairah ka pasar. Cek Abu Hurairah, hei para pedagang-pedagang, hei para mukminin mukminat. Enak Abu Hurairah. Oh, di masjid tuh, di masjid. Enak. Oh, keur ngabagikeun warisan Kangjeng keur ngabagikeun warisan. Ai gara-gara nu dagang di pasar lalu patan ditinggal tuh dagangan. Mantap tiada ye. Wow, aya nu mau karung goni. Aya nu mawa karung macem-macem wawadahan. Wah, di masjid keur ngabagikeun warisan Kangjeng Nabi cenah. Barang datang ke masjid pedagang-pedagang, tokoh-tokoh kabeh eueuh nu keur ngabagikeun warisan. Ditempo bae kieu ji aya ge sebelah ditu sagunduk, belah ditu sagunduk, belah ditu sagunduk. Pan Abu Hurairah jelema nu tilok ngabohong kok ngabohong. Nya nama pan jelema jujur nya nama. Pan kuari ngabohong aneh. Baralik deui ka pasar Abu Hurairah keur kieu bae diu. Hai Abu Hurairah. Naon? Kakarak waris ya ngabohong. Aing macan orang ngadenge sia ngabohong kakarak ayeuna kabawa ka akhirat sia. Cak Abu Hurairah emang aing bohong naon aing? Cenah tadi di masjid keur ngabagikeun warisan. Atuh emang ge. Dah aing datang ka ditu usah saha. Aing hanas mau karung goni tah. Wah aing mau kantong keresek aing. Wow, aing siap-siap ya eueuh. Aya teh di ditu sagumpluk anu keur ngararaji. Atuh aya nu keur ngararaji mah. Eta tah keur ngabagikeun warisan Kangjeng Nabi eta. Eta tah warisan Kangjeng Nabi mah warisanana lain gunung, lain laut, lain pabrik, lain sawahnya nama. Tah warisanana teh ilmu, eta teh warisan Kangjeng Nabi wadahan sia ka ditu.
mantap. Al ulama'u warasatul ambiya. Tah ieu urang kuari keur perebut warisan ieu. Hayu aya nu kaharup hayang gegeraan meunang meureun nyana. Horeng hees. Aduh tenang-tenang wae di luar. Lah kayak kebagian ieu cenah warisan. Ya Allah, rek nyolong bade, bagusan nu di luar daripada di jero mah. Aduh, Gusti tah iyalah warisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kara kaget eta hampura tuh Abu Hurairah ye. Sia menyaritakeun warisan teh urusan nepi beuteun, nepi beuteun. Sakitu geus kolot huis geus lain di hulu. Huis geus lain di bitis, ya mah. Huis teh geus di mana-mana bae pokona mana. Masih keneh hayang warisan teh urusanna pitayeun tah warisan Kangjeng mah ilmu. Geus meunang sabaraha urang warisan ti Kangjeng Nabi datang ka ayeuna umur geus kolot. Geus meunang sabaraha mun maca Quran geus datang ka qiraat naon warisan Kangjeng Nabi. Lamun maca soal fikih geus datang ka mana warisan Kangjeng Nabi, soal zahir, soal batin. Sok randapan diri urang geus datang ka mana ieu urang meunang warisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji dilaksanakeunana geus datang ka mana mun peuting sabaraha rakaat ngalaksanakeun warisan Kangjeng. Lamun beurang sabaraha rakaat ngalaksanakeun warisan Kangjeng. Terus tak ieu warisan Kangjeng engke kan bakal ditanya, urang maot bakal kapanggih. Sabaraha meunang warisan jeung sabaraha ku urang dimanfaatkeunana. Masya Allah, sing hade ku ari mah ulah sok asa aing, ulah sok kokomoan. Sebab naon maot eta glepek. Ih, can orang tiba heula pemilu datang ka Pararae. Ku ari mah Pararae. Pemilihan umum datang ka Malalawdar budak. Dek milih raja datang ka korban-korbanan kacapean ngitungan suara. Ya Allah, ya Rabbi, isin gadengena ke luar negeri. Itu datang ke Pararae gitu. Polisi itu bisa ngamankeun, buah polisi ge Pararae gede. Segala TNI itu bisa ngamankeun, amankeun atuh teh ulah datang ke Pararae nya nu jadi raja na rakyat anu malodar. Masalahnya paeh mah ajal, tah aju ti isdeui we urang. Isdeui paeh mah teu lain sebab eta ajal, janu teu ngitungan sora ge paeh mah. Atuh kumaha sia bae atuh. Masyaallah. Yajibu shaumu Ramadan biahadi umurin khamsah. Wajib ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan ku salah sahiji perkara nu 5. Hiji ahaduha bikamali Sya'ban 30 yauman. Di mana bulan Sya'ban 30 poe geus bae tambah ulah nyaritakeun ru'yat, ulah nyaritakeun hisab puasa bae. Sebab eueuh tanggal 31 Hijriah. Eueuh tanggal 32. Geus 30 ieu Sya'ban langsung puasa. Sia emang puasa. Dalilna geus 30 poe bulan Sya'ban. Emang geus ru'yat ulah nyaritakeun ru'yat. Emang hisab ulah nyaritakeun hisab. Wana mah puasa bae geus istiqbal bulan Sya'ban langsung puasa. Hiji. Nomor kedua wasaniya biruyatil hilal fi hakiman ra'ahu wa in kana fasiqan. Ieu jelema tukang main gapleh bae jago balak genep nanti geus di luar kepala balak genep teh. Masyaallah hebat. Jangan mah bah eta gapleh teh di babawa bae ka masjid ge di babawa. Sia tah urang Lampung bloon.
karim. Eta kan balak genep aya nu hiji deui nu aya ecengan teh teh kartu naon ngaranna? Kartu naon ngaranna? Nu aya ecengan teh. Goblok kolot-kolot apa? Berarti bak biang kerok ya. Nyauhan remi cakjana. Teu pantes kolot nyaho kartu kos kitu. Kudu ge lamun ditanya tak wari we, ditanya ye nya. Ari surat Al-Isra si surat nomor sabaraha? Teu nyaho. Lah karemi mah jago jasa. Ditanya surat Al-Isra teh nyaho. Geus mah calon neraka sana. Masya Allah kan. Iya jelema tukang main gapleh jeung sajabana pasek berarti. Tapi nyana neuleuh bulan. Neuleuh bae teh kana bulan teh. Ya Allah dibere cekas matana. Ta eta lamun aya jelema ningali bulan. Walaupun manehanana pasek main remi aya dinyana, main gapleh aya dinyana, catur aya dinyana, kadang mabok aya dinyana. Ngomong main bola mah geus pokona. Nyuruntul bae geus teh nyaho teh nyaho kornel. Kos pamarentah kuari oklet los terus. Ieu main bola ge kan aya wasit sebenarnya mah tuh, main bola ge acak-acakan wasitna. Kornel trit tuh kan offset trit kuari nyarolonong bae wasitan. Tapi di ditu teh mah di Uni Soviet di dieu mah biasa. Kudu aya wasit. Cenah ieu mah wasit ge milu main eta ku tolol da wasit milu main. Teh eta jelema pasek ningali hilal. Baginyana nu ningali hilal wajib ngalaksanakeun puasa. Kenapa pasek? Wa in kana fasikon sanajan pasek sebab jangnyana mah yakinnya na sorangan nu ningali bulan wajib. Dua salisuha bisubutihi fi hakiman lam yarahu bi adli syahadah. Urang ieu kabehan henteu pernah ningali bulan jeung hese tanggal hiji mah ditinggalina kudu make aturan. Tanggal hiji kadeuleu ku lauk, tanggal 2 kadeuleu ku manuk, tanggal 3 kadeuleu ku Haji Pendi. Eta ge lamun normal matana. Nyana mah kan sebenarnya normal, mun aya jahe teh kadeuleu bae. Tapi lamun aya kiai teh diregeun kadeuleu nyana mah. Eta normal min jihati jahannam. Mata teh kumaha dibiasakeun kan mata mah mun urang biasakeun maca Quran sanajan rabun teh kadeuleu bae teh Quran teh. Urang lamun dibiasakeun maca kitab sanajan rabun kadeuleu bae teh. Urang biasa maca koran kadeuleu bae. Jelema anu ngabiasakeun main gapleh kadeuleu bae teh. Kadeuleu bae gaplehan teh kadeuleu bae di mana bae ge. Urang ngabiasakeun sok neuleuhan awewe bae kanyahoan bae. Kadeuleu bae teh. Di mana bae kadeuleu bae. Jadi mata teh kumaha dibiasakeun. Mantap engke di akhirat teh hese malaikat teh. Henteu hese sebab kadeuleu ti dunia keneh geus kadeuleu urang kumaha kabiasaan. Okos bata urang lamun dipake ngaji teh tunduh we kabiasaan. Kabiasaan. Tapi lamun nonton TV tilok tunduh. Komo WA-an misqala dzarratin syarriyarah. Teu daek tunduh. Tapi asal datang we ka majelis aju bae. Atawa ka masjid, masyaallah. Batur geus wairil maghdubi alaihim waladdallin nya karak beunta emang geus salat ieu. Aya teh jelema kos kitu teh. Aduh. Teu pernah digali urang kana hilal. Ternyata horeganan aya batur nuruiyat lapor ke pemerintah. Kemudian ditetapkan ku pemerintah tentang
pengakuan ningali hilalna dengan predikat adli syahadah. Aya adil syahadah, aya adil riwayah. Adil riwayah mah abid adil cuman sebatas riwayah. Awewe jujur adil sebatas dongeng carita, dipakai saksi mah teu bisa. Tapi mah adil syahadah lalaki. Jadi katilu diwajibkan puasa teh kudu ditetepkeun na hilal. Bagi hak jelema nu teu ningali kana hilal ditetepkeun bi adli syahadah. Cuman kudu lillahi ta'ala. Syahidna kudu hisbah. Ulah aya tekanan-tekanan, ulah aya unsur-unsur politik, ulah aya naon gaji-gaji. Jadi ulah aya pemberian lillahi ta'ala. Waduh, geus esek wari di Indonesia nu kos kitu. Anu bener-bener hisbah lillahi ta'ala. Bahkan kadang di urang manu lillahi ta'ala teu diterima sebab geus gondisikeun. Nah ieu urang teu bagus gitu. Urusan ibadah mah ulah sok dibawa ka urusan politik. Ulah geus ibadah mah ibadah bae ke tanggung jawab di akhiratna kumaha datang ka acak-acakan di negara urang nu teu pernah acak-acakan tadina kan nongtorogan ngaran. Sekian puluh tahun rapih di Indonesia perkara nu rapi ulah sok diacak-acak. Haju acak-acakan berarti kan aya unsur naon di jerona. Ieu mah carita nu geus-geus kadina mah geus alhamdulillahirabbil alamin rapih deui bagus deui. Tah pesetruan politik datang ka ibadah dibawa mantak geus dipato ku pikih. Awas sing hade kudu hisbah, kudu lillahi ta'ala. Tuh orang dagang nu lillahi ta'ala. Nah, Masya Allah dari hararese dengan nu lillahi ta'ala. Sedangkan teka pake ku Gusti Allah lamun teu lillahi ta'ala. Di satu segala rupa gengkel lain puasa bae wukuf jang hilal dzulhijjah kudu hisbah syahadatu hisbah la macua pihasab dunia harapan pemberian dunia ispala tahtaju ila sabqi da'wah tengah butuhkeun syahadah hisbah karena kapiheulaan ku dakwah di organisasi di partai jeung sejabana dikondisikeun sekean ke gajihna geus lain hisbah nu kos kitu ke bisa disalahgunakeun. 2 3 4 wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayah mausukin bih sawaun waqa'a fil qalbi sidqu amla au ghi mausukin bih in waqa'a fil qalbi sidqu. Wajib ngalaksanakeun puasa teh ku berita ku caritaan jelema adil riwayah anu kaandel sawaun waqatil qalbi sidqu sarua bae terjadi dina hate benerna atawa henteu au geus mausukin bi atawa henteu kaandel cuman urang penuh percaya wajib puasa. Terakhir kalimah wa khamisuha bizanni dukhuli Ramadan nyaho atawa sangka asupna bulan Ramadan bil ijtihad biman istabah alaih dari ijtihad
bagi anu keliru. Ieu makan caritaan pikir urang maka simpulanana ieu urang siap dek ngalaksanakeun puasa di jero bulan Ramadan kudu nyaho waktuna iraha maka urang tunggu berita ru'yat ti pemerintah. Tungguan berita ru'yat ti pemerintah. Adapun hisab urang caritakeun menurut hisab qot'i jatuh poe naon jeung sabaraha darajat. Ini jelas urang kudu nyaho heula bahwa eta teh tanggal hiji Ramadan. Ulah datang ka sailu-iluna. Kudu nyaho. Tunggu berita di pemerintah iraha tanggal hiji nyana teu meunang ngaberitakeun memeh ru'yat. Kudu setelah ru'yat. Tahun-tahun nu urang geus kaliwat Menteri Agama pernah ngayakeun musyawarah jang ru'yat 2 hari atau 3 hari sebelum ru'yatnya geus musyawarah beritana berita setelah ru'yat bahwa ru'yat tanggal padahal di nyana musyawarah memeh ru'yat aya kos kitu eta di negara urang. Kaharti teh sih omongan aing ge teu pati kaharti teh omongan aing. Aing ge teu kaharti. Hartina pernah terjadi musyawarah jang netepkeun tanggal hiji Ramadan. Nyana ngamusyawarahkeun hasil musyawarah ditentukeun jatuh tanggal 1 Ramadan teh hari anu eta teh hasil ru'yat padahal ru'yat teh encan nyana geus ngamusyawarahkeun hasil ru'yat pan ru'yat teh encan tah pernah terjadi di Indonesia seperti itu. Moal dibejakeun ku kula menteri saha moal dibejakeun. Ku cenah kieu nyanyahoanan lain nyanyahoanan nyaho tolol manusia. Nyanyahoanan nyaho. Tuh seperti eta ai kudu dibejakeun. Tah kudu lagi ru'yat heula beres ru'yat atur mendek sidang-sidangkeun karak beritakeun. Ieu mah sidang padahal hasil ru'yatna geus 3 poe memeh ru'yat geus dipagari anu ditayangkeun di televisi nyanana mah di imah padahal nyanana mah di imah geus disorot tajang tayangan. Tadi Indonesia pernah terjadi seperti eta nanaona. Seperti eta. Nah, mudah-mudahan teu terulang deui seperti mentak ricuh dipaksakeun. Eta naon unsur politik. Sebabna panjang mun kula nyaritakeun panjang. Tah, ulah datang ka model kos kitu kula nyaritakeun kos kitu teh tah lain deuk naon pernah terjadi seperti eta mentak kacau. Ulah tuh ru'yat beritakeun teu pernah sepanjang orang hirup di zaman Bung Karno terus datang ke Bung Harto teu pernah aya naon akur bae ru'yat jeung hisab sok ya. Pernah terjadi sakali lah tah Mas unsur teliti ai kunaon kamari ieu hantem-hanteman aya naon teliti seperti eta deuk nanaonan tanggung jawab di akhirat bakal kumaha samarutna kumaha ieu teh ibadah. Kula ngamejakeun teh lain nyaritakeun aib ieu mah lain nyaritakeun kagorengan. Yang salah tante sih ya. Pernah terjadi seperti eta. Ulah pajar teu nyahoeun gitu maksudna. Ulah pajar teu nyahoeun rakyat teh nyana boga kalakuan kos kitu ulah pajar teu nyahoeun mah diberitakeun. Sama maksudnya mah kos kitu ulah pajar teu nyahoeun tah aing bae ge nu teu loka mana aing bae tungtung nama tah sopan jasa tah aing mah ngobrol aing ge asa ka Haji Pedi ai ka Haji Pedi mah pan aing menyap abdi atuh teu sopan teuing aing berarti aing ya jadi berarti sia kadaleuna Haji Pedi kabeh bok aing tah aing bae geun teu loka mana nyaho kitu maksudna terjadi seperti eta. Nah ieu ulah sampaikeun ka terjadi deui ieu ibadah real bae sih real siapa haju ka dinya dia heran aing mah aing ngageclok omong real ai sia nyaho teh real maksudna ayo nyaho sia mah di bawah hongko nyaho henteu
Masya Allah. Teh, ibadah. Nu lain-lain masa bodoh. Tapi ibadah masih ada. Ulah datang digujrak-gujrakeun, aslikeun, ruyat, meureun teh. Karasa ieu ka hate urang ge. Karasa ka hate ai heueuh baru ruyat diberitakeun ruyat. Henteu diberitakeun. Atuh nyulusup ka jarahat oh heueuh. Ieu mah teu narima, urang teh teu narima. Manya si ruyat, manya si henteu. Tah datang ka kos kitu. Masya Allah. Guys, kesimpulanna nama urang diinstruksikeun ku Gusti Allah puasa hukumna wajib setahun sekali di jero bulan suci Ramadan kudunya hokana waktu yakni tanggal hiji maka urang tunggu tanggal hiji na poe naon tunggu berita ti pemerintah surutus sihatihi arba'atu asya syarat sahna puasa 4 perkara hiji Islamun lu beragama Islam luar daripada agama Islam teu wajib ngalaksanakeun puasa tapi Hindu mah puasa Hindu emang teu puasa Buddha puasa nyana puasa jadi puasa mah boro-boro Islam Hindu ge lamun puasa sakti Hindu orang Hindu teh sararakti bisa hiber nyana mah bisa hiber bardiuk Orang Hindu aku sakti-saktina nya masih laki di kapal bisa hiber. Masya Allah. Saktinya. Syarat dalam puasa 4 perkara nomor kahiji beragama Islam. Nomor kedua Islam teh artina percaya ka pangeran Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya ka Allah sebagai pangeran mengucapkan la ilaha illallah tapi teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi henteu dibarengkeun jeung Muhammadur Rasulullah teu jadi iman kajentingna la ilaha illallah percaya pangeran teh Allah tapi teu iman ka Kangjeng sebagai Rasulullah henteu dilempengkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teu percaya nya da ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul sadajan percaya ka pangeran Allah tetep can iman teh kos kitu luhur amat ka Kangjeng make dideretkeun jeung Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah luhur amat eta kaluhuranana sampaikan kata sampurna seseorang iman ka Allah tanpa iman ka Kangjeng Nabi bau pohara amat ka Kangjeng nu mentak lamun urang sering maca sholawat ka Kangjeng sinaran wajah urang cahaya sholawat di akhirat geus moal hese Kangjeng Nabi ketika dek nulungan teh sebab geus aya cahayaan dina beungeutna oh iya moal kaliru Kangjeng Nabi kajen teuing urang ieu ngomongkeun Muhammad Kangjeng Nabi kos ya Muhammadan cahayaan ya kunaon sok buludanan sia eta nyumbang apa nyokot berkat Jijida kula nyumbang, pan sinaran nyokot berkat ge aya dibagi ku panitia mah sia mah malingnya. Sangaran sia. Tuh, lain aing teh nyebut. Berarti loba nu tersebut ka sia tah. Teu hiji agama Islam nomor kedua wa aqlun boga akal yakni tamyiz disatur nu edan teu kudu puasa di Indonesia mah jarago jasa sekaligus loba jasa nu edan ka imah kiai-kiai beh di Bandung di Cianjur Sukabumi Tangerang Serang Bogor eta bisa dikondisikeun edan herannya berat seperti etalah percaturan jeung perputaran politik datang kanu edan dikondisikeun datang anu edan dikondisikeun nah saha nu edan urang teu nyaho aja nu ngondisikeun saha seperti eta
Us macem-macem anu dipeupuhan di Pandeglang mah. Wah yo sia. Wadena beunangna ku urang Pandeglang. Dipeupuhan beak ku urang Pandeglang mah bawa ka polsek. Eta di Pandeglang, mun di Tangerang mah di rantai ujianna. Di paehan. Di Tangerang mah urang ka dikira kajawaraan mah kajawaraan ayana di Pandeglang nu sok maehan urang Tangerang. Sial ta Tangerang. Kajawaraan mah elmuna mah meunang nyokot di Pandeglang, aya nu jadi jawara di Tanjung Priuk emang urang mana? Aya nu jadi jawara di Induk baheula di Jakarta emang urang mana? Yehe, benteng. Anu ngacak-ngacak Karawang emang urang mana? Eueuh dongengna urang Pandeglang, joget di Karawang eueuh. Tapi urang Tangerang, urang Karawang dibawaan ka urang ka Tangerang ka dia. Di Karawang teh hubungan bilateralna geus jadi. Je kajenting nu kolot ceurik ya teh didenge. Je geus puguh mobil mah dijual, buruan dijual. Eta kan jawara ngaranna nu geus jawara. Di Pandeglang mah jawara masih salat keneh, Tangerang mah anti salat. Jadi berarti kan di Tangerang mah main-main urang Tangerang mah. Ilmu menang ti Pandeglang, menang ti Kulon. Di Pandeglang mah jawara salat keneh, kecil jawara salat mah tuh. Di Tangerang mah geus teu nyaho salat teh nyaho naon. Tangerang jaga di jasa ngajawarana emang kumaha gitu. Je urang Pandeglang mah boga ilmu doang tapi ngalaksanakeun mah teu. Tapi lamun geus gerak urang Tangerang beak ujianna. Eta kos kitu Tangerang mah sableng. Sableng ya tapi lamun geus-geusan ngajawarana jadi imam masjid. Siapa Tangerang kos gitu? Ayo. Ulah lamun nyaritakeun seputar kejawaraan Tangerang, nyaho jasa. Diaduna urang Tangerang jeung urang Pandeglang. Diadu nyaho kan moal dibejakeun. Anu jadi jawara di ditu. Di Tanjung Priuk, di Induk dan urang Tangerang kabeh. Tah eta. Pokona asal geus make gelang bahar di katuhu lain deui. Gagal bahar teh kan ulah salah, aya nu dipake di kenca, aya dipake katu eta teh nilaina lain. Cuma sia betul nyaho jawara gede. Teh ilmu kajawaran dipakena mun urang deuleu gelang bahar, dipakena kenca apa katu. Dideuleuh lah kuret. Kenca keneh, ya euna naon. Tapi lamun geus di katuhu lain deui. Wah, tah urang Tangerang mah katuhu mah. Emang naon? Tanda nang pangan jeung eueuh kasieun. Katuhu. Udah nurutkeun sia ka dipake katuhu kalau anu nyoba deui. Jago henteu sia. Petengkreng dong ieu. Oreg uka bisa. Mas ulah tama salah sahiji rahasia kajawaran tah mah. Aya keneh eta karak nomor 1 dan selanjutnya. Mantak ditiali Tangerang ulah sambarang. Nu gerak Tangerang. Tuh iya carita kajawara nu ngaramekeun Banten mah urang Tangerang. Di mana aya keliningan di Pandeglang tek ceuli datang ka bebeakan malah aya. Moal urang Tangerang urang Pandeglang urang Serang datang ka bebeakan jaipongan keliningan moal aya. Moal jana mah perhitungan. Atuh jawara make perhitungan kana mah can asa. Tapi orang Tangerang geus bangke hayo beak mah balik pakai kolor ya udah salah. Tolol orang Tangerang mah goblok sebenarnya mah teu boga perhitungan. Ngan geus kos kitu kita karakter hese dirobahna tuh karakter kos kitu mah geus antepkeun engke ge eureun sorangan tapi kula muji syukur ka Gusti Allah. Kurang kumaha gedena jawara nu ngaran Kimol tetapi ujung nama ka Mekah. Mang Haji Mulmantara di dieu. Wah tuh kurang kumaha bawa kumis segede tai. Atuh jelema teh kudu gelut ku pamulman mah asal dideuleukeun bae ge ngarupuyu. Tuh ku kumis bae eleh bae jelema mah ku kumis mah. Tapi akhir hayatna ka Mekah heula. Juga dia berjamaah jeung kula. Itu jawara Tangerang mah. Kurang kumaha. Itu tuh nu urang itu teh sa Durrah Dasri. Tuh kan nama sahau kadua gaplok. Ayo berarti kan gagah. Tapi akhir hayatna ya Allah, itu
masjid hampir dijual kok jadi imam maksudnya jadi imam masjid. Tah, sok jawara ieu mah belah dieu bae, komo belah ditu kula nyaho. Belah ditueun kimol tak kula nyaho. Dongeng-dongeng na nyaraho, kula sok nalungtik dongeng-dongeng na nyaraho. Kajawaraan teh oh kos tapi akhir hayatna hampir husnul khotimah. Nah, berarti kan loba kiai nu ngadoakeun ka jawara. Di Tangerang mah kiai teh ngadoakeun ka jawara, kajeun geus kitu kajeun ke mudah-mudahan husnul khotimah nu mantap. Moal aya di negara mana Serang Pandeglang kiai ngahiji jeung jawara moal aya. Cirikeun di Pandeglang kiai-kiai jawara-jawara. Cirikeun di Serang kiai-kiai jawara-jawara. Rengkas betung. Tapi di Tangerang mah model kiai jeung jawara ngahiji. Sebab naon kiaina ngadoakeun ka jawara mah akhir hayatna husnul khotimah pan eta nu penting namanya eta. Ya, lamun aya kiai digalakan ku saha bae jawara mundur ka kiai aing dihareup kos kieu mah. Itu jawara di Tangerang gua tak kos kitu tah padahal wawah henteu naon henteu. Ai sia saha ulah loba omong geus pokona mah. Kiai mah geus ulah katol teh aing ye. Ya tuh kula sorangan pernah kita dihadang ku jelema loba. Wot, aya jawara tong. Manggur kiai sia. Enggak. Jawara Tangerang mah kos kitu. Geus aing mah ngaji tilok naon tilok paeh aing mah ya. Sial Tangerang mah kos kitu. Hadak azwa lamun geus dipencet kenop di Tangerang, karak udang. Ngan tilok rame-rame. Lalaunan. Diskusi itu gaya-gaya hirup. Nomor kedua wa aklun. Gak akal tamizun geus nu edan. Budak letik can kewajiban puasa. Geus bisi aya jelema kolot teu puasa edan berarti atawa ieu guer mumayyiz berarti orok eta ke bisi aya bulan Ramadan jangan ngarokok padahal kolot eta teh ulah digeunggeurekeun orok eta berarti orok ciomas. Orang ciomas mah bagi sambal sial itu lain sambal bae nyandung ge beukieun orok ciomas eta. Wanikaun minnahu haidin suci tina sabangsa haid nipas wa ilmin jeung nyaho wa ilmun jeung nyaho bikaunil waqti qabilan lisaum bahwa waktu teh narima kada dilaksanakeun puasa lain hari lebaran lain hari tasyrik lain hari-hari nu diharamkeun ngalaksanakeun puasa. Aye kudu nyaho urang hiji agamana Islam, dua berakal, tilu suci tidak haid jeung nifas berarti wanita. Lalaki mah tilok haid. Kula mah sok inget bae dongeng teh kula teh sok didongeng eta mah lain dongeng si asli. Itu mandak didongeng-dongeng ke bari ngaji kita mah lain dongeng asli kula sorangan. Bulan keur saya ngahiji keneh di dieu jeung abah tah di dieu tangkal balingbing tah di dieu kursi di hadapna haju aya tamu terus kukula pamajikanana dititah salat pas asar ibu kalau mau salat aja oh saya katanya lagi men oh iya Pak kita salat sama saya lagi men juga atuh kula teu husu tah poe eta kula salat atuh ieu ieu lalaki men tolol cek men naon meureun eta mah asli da teh kakuari teu poho-poho sial teh lalaki men goblok nongtot bool meureun nikaun billahi haidin suci tidak sabangsa haid jeung dipas lalaki mah tilok haid bahasana men tilok aya ge tamu teh hiji doang teh bahasa dunia si eta menjana ge meureun aya geus ngeuh mah di jalan isin mereka kulanya atuh meureun ngobrol aya tadi lu emang men iya emang men apa men mah haid ih gua bilang sama kiai lagi men aya bae masyaallah
eta sebenarnya teu nyaho ka bahasa teu nyaho eta kajen kuku bage eta tamu teh meureun lah saturang sewan nyaho kampung Melayu teh teu nyaho men cekna men naon meureun jeung kudu nyaho bahwa poe eta teh narima kana dilaksanakeun puasa iya ne lain hari raya lain hari tasyrik. Di Indonesia mah model puasa-puasa udah buka-buka di Indonesia mah kos kitu tah. Pernah terjadi seperti eta. Mudah-mudahan kaharupna ulah terjadi pas saling singan. Ulah terjadi perbedaan. Ja bakal akur antara hisab jeung ru'yat bakal akur. Ulah mempertahankeun derajat sebab ayana derajat teh jang ru'yat ketika geus ru'yat derajat berhilang geus selesai ya masalahna geus nemrak teu kudu dibacakeun dina kitab syurutu wujubihi khamsatu asya syarat wajibna puasa aya 5 merkahiji Islam beragama Islam jelas merkedua taklifun kataklif mukallaf berarti yakni bulugun wa aql jadi can kewajiban budak letik mah can kewajiban atau teu kewajiban nu edan mah teu kewajiban puasa mugba'aleh teu kewajiban puasa sakrat nu mabok teu wajib puasa lantaran kudu taklif jelema-jelema nu tadi dicaritakeun makan guer mukallaf lantaran akalna rusak urang dibedakeun jeung hewan-hewan nu sejen teh ku akal insan hayawan bakor hayawan jamus hayawan sarua hayawan mah jinis cek alimantek kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil hagai fi jawabi mahwal jamus jawab hayawan mahwal bakor jawab hayawan mahwal jamal jawab hayawan mahwal insan jawab hayawan ngaranna jinis cek ahli mantek manukos kitu teh perlu ayana fasol ai himar hayawan naon oh himar mah hayawanun nahikun tuh kan ari kuda naon paros mah hayawanun sohilun tuh kan ari insan mah hayawanun natikun natik mudrikun idrokan kasiron artinya berpikir manusia adalah hewan berpikir adalah mencari jawaban atau bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran geus manusia eta hewan pencari kebenaran sedangkan kebenaran eta kebenaran kabeh ge ngaku bener cak Imam Qutburuzi dina Syamsiah balil insanul wahidun akidu nafsahu fi waqtain saurang bae ge engke beda-beda isuk-isuk mah hudang hees hayang ngopi nyana keneh tah beurang saeutik panas hayang es tuh kan rada beurangan deui geus hayang dahar tuh kan mantep dohor hayang ngadahar mie ayam. Nah baso datang ka jam 3 hayang dahar deui anu tadi keur isuk-isuk mah dahar teh jeung tauco nah sore-sore mah jeung sambal goang kan beda tah kahayangnya tah kahayangna peuting hayang deui dahar di mun lapar goreng nasi tuh deket masjid tuh nasgor maksudna mantak didinya bisa ngahutang aja teu mayar tolol sia mah batik jatik makan geus lain kahayang lain deui haji bae paneangan ka mana budak tuh kan lain balil insanul wahid nah pencari kebenaran neangan yang bener lantaran manusia sorangan bae engke beda-beda
kahayangna beda-beda nu mantak jang bener kudu diayakeun qaidah. Kudu diayakeun qaidah, timbullah filsafat mantek. Nah, urang nyeun tarif heula kuliatul khomas kabelah ditu nanyeun dalil. Nah eta teh naon jang supaya bener teh ya aya qaedahan. Geus kada kabeh ge moal kaluar ti qaedah jieun ku urang qaedahna. Sedatang ka kiamat. Ieu mubtada mah dikoedahkeun wajib kudu rofa. Moal aya mubtada nasab moal aya. Kullu mubtada'i fa huwa marfu. Setiap mubtada eta pasti rofa tah eta ngaranna qaedah. Kos kitu teh. Terus fa'il terus eta qaedah nahwiyah tah maka ditu ge qaedah fiqhiyah ka dituna. Make qaedah na ieu nagara ge pa bener-bener. Pa bener-bener jacak ulama kuari. Ayo nomor 1 ngaku mengklaim menang, nomor 2 mengklaim menang. Ieu atuh angsongkeun ka qaedah coba. Ku ahli ngaji mah teh kos kitu teh nanaonan sih. Jageus aya qaedahan. Kembalikan atuh ka qaedah. Ayo coba ka qaedahna kumaha tah. Atuh engkeuna presidenna jadi 2. Ayo, presiden yang nomor 1 sana. Presiden nomor 2 CD. Oh, udah. Masya Allah. Kula mah sedih ngadengin ini di Lampung. Pak Prabowo kalau di sana nggak diterima udah jadi presiden di Lampung aja. Nah. Ini goblok dah. Presiden mah hiji Beni. Aduh, si Neni blon dah. Tah, ieu kan qaedah ngaranna. Qaedah ngan encan insyaallah. Tetap di Indonesia mah manusiana piawai, rendah hati, manusiana sopan santun, manusiana penuh dedikasi, tenang. Geus kudu tenang atuh urang tugas urang masa pirangan milih doang. Ada umur jadi presiden mah tungke saha bae, masalah. Atuh kira-kira bermasalah kumaha ente ieu mah teu ulah aya masalah bae heulanan. Pan make heulanan. Ulah dek daraodan ya urang Pak Presiden sahabat ge wae dagang toge mah dagang toge deui. Sugan ku sebab urang presiden ganti haji dihuapan dah henteu. Sugan teh lain kitu cenah kitu sia masuk ka lain kitu. Teu lain kitu cenah kiai kumaha tuh. Lah henteu lah kieu bagaimana. Tailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perlu na qaedah nu mentak ayalah kitab fikih. Kurang geus di qaedah-qaedahkeun ku ahlina meunang nyokot ti Al-Qur'an, Bukhari, Muslim, jagona Imam Syafi'i, jagona Imam Hanafi, jagona Imam Hambali, jagona eta bae mazhabul arba'ah ulah kaluar ti dinya nyana nu geus qaedahkeun. Lamun urang teu make eta bakalna pimplan teu berqaedah. Atuh teu berqaedah mah moal bener. Kadang kieu, kadang gitu, kadang kieu, kadang gitu. Nah, ngaheumkeum ayat suci Al-Qur'anul Karim kudu jitu alatna. Kudu geus menguasai di luar kepala, minimal 12 pan minimal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu tina guru urang, mudah-mudahan manfaat kasadayana. Sakitu ti abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.